Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil adli wal ihsan wa nahana anil dzulmi wal buhtan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladil adnan. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah. Wa qala mu'allif kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun. Al amwalu allati taljamu biha zakat sittatu anwa. An-na'amu wa naqdan wa naqdani wal mu'siratu wa amwalut tijarah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bab salat parantos dianggap tamat dina sapina kari masalah zakat. Upami praktek ibadah, tata cara ibadah kumake sapina ge geus dianggap beres, dianggap halus. Sebab itu jiwakeun rarasakeun keur salat. Tama diri malaweung jeung dina ngaraksanakeun praktekna inget kakuduan-kakuduanana. Dai rusuh atau malaweung tambolana kewajiban jadi katinggalkeun. Lain dihaja tama teu dihaja dengkeun aya ditinggalkeun rek dihaja rek teu dihaja. Rukun salat kewajiban salat pan anger ngagagalkeun. Sok nuntut aromean ngomong tukang imaman sabab berat ingemanan teh tahamul nanggung jawab kabatur. Arotna picenan alsagna picenan tong dipake, lahnukna picenan tawaludna ge picenan ulah dipake, ulah dijalankan. Itu dina babacaan. Dina rengkuhna sami tumaninahna kade katinggalin. Arotna idgomkeun nu lain idgom alsag ngagantikeun huruf. Lahnu ngagantikeun baris. Ari tawalud nambahan huruf dina babacaan. Eta ulah
di mana-mana aya wau kaditu mim yang ngarepan wau atana pipe pak eta sing jelas sukunna ulah dibawa kaditu alaihim walad ulahnya siroto ditasdidan ulah. Jadi cara praktekna rukun kauli dina salat rarasakeun pikirkeun ke bakal kalaksanakeun mun teu dirasakeun teu dipikirkeun bisa-bisa kaliwatan. Sedangkan hukum fikih masalah syariat kawajibanana lil khosoh lil ammah wal khosoh cenah gitu. Yang bodoh, yang awam, jeung yang pinter ge ari masalah fikih tong ditinggalkeun. Mata cekat terangan sakumaha jalma nasaukna ma'rifatna tetep teu ninggalkeun, teu bisa ninggalkeun ibadah. Beda jeung Murji'ah salgeus iman eta ma'rifat teu mentak badarat migawe dosa najan migawe dosa badat. Eta mah kaum Murji'ah. Oge dina tas Fatihah imam tungtut diajar dirarasakeun. Imam tamat walau dolin imam ngarengap heula malah sunatna maca Rabbi firli atawa Rabbi firlana dijamakeun. Tunggu heula mamum teh ulah begitu tamat Fatihahna langsung amin. Nyai ngabatalkeun mah henteu eta mah ngan adab tata kramana teu dipake gitu. Sebab ari adab tata kramana usahakeun amina makmum sing akur jeung amina malaikat gitu ceuk Rasul. Amina makmum sing akur sing bareng jeung amina malaikat. Nah, di mana-mana bareng amina makmum jeung imam itu sarajeng bareng amina jeung malaikat. Pada imam ge eureun heula da ngabeun mula sunatna gitu maca Rabbi firli. Akara bareng amin gitu. Ulah meulaan sanajan dina tarawih ge gitu. Malai tarawih mah santamat jadi tukang mah geus amin. Ulang ke usum tarawih di tumanina dina sunat keun wae teu remen ge teu sababa rakaat ge asalnya sewe 2 rakaat ge pake adab tata kramana gitu. Tatambolana tidak pake adab tata krama tampolana kewajiban. Tas i'tidal pan sunat ngajungjungkeun leungeun Allahu Akbar. Geus ngajungkeun teh ngayun ka ditu rada katukang. Sabare masuk kitu kakara kahareup teg geus ruku berarti tumanina tasan aya teh. Tak sing antare baca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu jeung satuluhina itu ngajamin karena masalah kaparduan pasunatan tapi ngajamin karena kaparduan teh. Tapi cenah pasunatan bisa-bisa ngaganggu karena kewajiban.
nangtung tong carang teuing nangtung ge pasunatanana mah bisa-bisa ngaganggu kana kewajiban kulantaran ngajegang itu keur nangtungna tuluy ruku tas ruku rek sujud ngarepkeun heula suku ari samping sarung dikemotkeun ku leungeun kenca katuhu teu eureun heula tina ngusikeun suku kana ngaliputkeun ngariutkeun samping atawa ngajungjungkeun calana tina pasunatan ditinggalkeun ngaganggu kana kafarduan eueuh tumanina atanapi usik 3 kali tuluy-tuluy da lain ulah usik 3 kalina nu dicara mah 3 kali tapi tuluy-tuluyna ai kitu mah usik hiji eureun heula tuluy kadituna 2 leungeun kanca katuhu teu naon eta jadi aya pamisah jadi teu tuluy-tuluy 3 dan disebut tuluy-tuluy 3 teh rek ku saanggota hiji anggota usikna 3 kali atanapi anggota 3 rupa sakali ewang sarua we eta ge sok nuntut apikan omean sabab tihangna agama salat teh Rasul salat teh jadi pembuka masalah asup ka sawarga Rasul keneh oge nu ditaros ku Rasul ku naon geus kadidak pertanyaan di akhirat hisab amal saur Rasul salat heula salat heula tuluy kulawarga pertalian jeung kulawarga terutama anak pamajikan sebab itu peringatan sekali deui diajar Arabik salat ayeuna masalah zakat dina Quran kecap salat sok dihijikeun jeung zakat aqimus sholata wa atuz zakata sok kitu sabab sabada beresna salat ngatur salat akur dahareun atur dahareun sabab lamun dahareun teu halal ngaganggu kana salat kana ganjaranana gitu di mana-mana aya zakatan tapi teh dikaluarkeun zakatna di dahar salat daharna nu haram teh di zakatan parena dijual pake meuli sarung dipake salat dipake nyen tempat apalagi salat sarua teh entak cadanyen masjid mah subhat ge entong komo haram karunya kanu salat kumaha karunya anak kanu salat teu diganyar salatna gitu teu diburuhan tah kudu bersih jeung dahareunana suci dohir tina najis tina hadas suci batin maka ulah nyorang paharaman tina pakaian tina tempat tina dahareun tayeuna nu wajib di zakatan da saur Allah mah teu menta harta ka manusia dibere loba ku kami tapi teu dipenta ku kami ceuk Allah maksud teu dipenta teh teu dipenta loba kajaba saeutik nyaeta ukuran zakat gitu tafsiranana ukuran zakat mantap kedah kaluarkeun zakatna lamun geus nisab
sabala rupa itu nu wajib di jakatan di dia dijelaskeun alati taljamu jakat sitatu anwa'in genep rupa hiji naam ingon-ingon lamun onta geus boga 5 bari jejeg kapi milik sataun lamun sapi 30 jejeg anger setahun kapi milik dimilik setahun jejeg lamun domba 40 nah, eta takara wajib ngaluarkeun zakatna upami teu acan dugi kadinya mah teu acan wajib sodakoh alias zakat paling nage sodakoh sunat ay zakat mah istilahna zakat sunat tapi aya sodakoh wajib sodakoh sunat sodakoh wajib zakat kifarat itu sodakoh wajib ay sodakoh sunat mah sodakoh we gitu mere anu teu pertalian jeung naon jeung zakat jadi kudu anger dina sajero sataun teu kaluar malah aya jalma numbung zakat geus tareh zakat teh boga domba 40 cenah kudu jejeg sataun dijual we sawareh geus jejeg sataun teh sawareh eta memang teu wajib zakat mah tapi ngolah kitu ngahelah ngaranna doraka eta teh tanampi emas naon bae gitu margi eta mah tahunan beda jeung pare ai pare mah aya tahunan aya tiap panen nisab kaluarkeun teu nisab sakali panen upami 2 kali panen dina sajero 12 bulan gitu berarti sataun dea dikumpulkeun jeung anu teu heula nisab wajib dijakatan eta wa tudamu jarul ami kumpulkeun pepelakan hasilna kada tina sataun upami nisab pak tu yauma hasodih kaluarkeun gitu tiap panen kaluarkeun tahiji sasatuan eusina 5 hiji onta kadua jeung katilu sapi jeung muning sapining eta mah tuluy nu kaopat jeung anu nu kalima jeung anu kagenep me jeung domba jadi genep 5 na deh domba me sapi muning onta 5 nya eta nu wajib dijakatan ngan lamun me jeung domba sapi jeung muning bisa direken sajenis domba wungkul teu jejeg me wungkul teu jejeg tapi lamun dihijikeun domba jeung me aya 40 atawa leuwih wajib zakat sapi jeung muning sami kitu sapina teu jejeg 30 muningna henteu tapi lamun dihijikeun da boga muning boga sapi jadi jejeg eta wajib kaluarkeun da muningan sami wajib dijakatan jeung sah dipake kurban sah dipake kurban muling tapi langkanya sok sapi baik baheula kantos musyawarah jeung jalma jeung ulama nu teu meunang zakat ku muning di udang-udang teh akhirna geus eleh hujahna dan sana di Arab mah
muning hujah terakhir ada. Oh gitunya. Atuh pare jada di Mekah tong di Jakatan. Teu bisa hudang deh eta mah kitu. Teu tiasa ngahujah deh teh. Malah tina riungan diajak dahar ge bakat eleh hujah marena. Teu milu dahar. Tah mentak urang mah munding ge naon sok we hijikeun bisa dipake kurban malah lamun nisab Jakatan. Tapi aturanana loba eta mah sacara ringkesna we ieu mah diabur ai diloloh mah dipangaritkeun parabna eta mah teu kudu ngan lamun diabur muning teh diabur di leuweung cenah nyatuan ku sorangan tah eta itu saimah ngaranna saimah teh aburan. Sabab baheula mah nagara teh aya ngahususkeun leuweung taneuh palagi ngangon muning. Akang mengalaman muning aburkeun we anu geus ngalaman kakang maka bojong kodang itu si jahat datar kupa aburkeun we katilu lemur disaleuweungkeun di teangna saminggu sakali bari ngalasuluh gitu ngampina ku sorangan ngagunuk gitu engke liarna sorangan nyaratuan dulu mandina da aya leuwih itunya geus jam lohor teh jam 1 jam 11 teh geus marani meuring we. Da kulah eleh ku muning urang mah mandi teh salat itu. Eta muning kitu. Tuluy aya pangauban, ai pangauban teh muning capek nyaratu eureun di hiji tempat ngariuhan eta ngaub ngaranna teh mentak di Garut mah aya pangauban meureun baheula palagi ngangon muning eta teh. Jadi nu wajib di Jakatan mah anu teu diloloh teu diparab dipangaritkeun sabab eta mah biaya berat. Tambolana muning diteang teh geus anakan gitu. Aman sanajan aya maung ai muning mah ngalawan. Lamun muning hees peuting anakna ilungna mangariung bujurna ngujur kana anak di tengah hulu nama ka luar ngariuna kitu ngartina muning dah mentak teu waningan kerud ge bangun ge dilawan ku muningna beda lamun sapi kakara ngambung ge sok kabur gitu hiji tah di urang mah langka panginten nukat boga 30 40 kajabat tukang dagang ai tukang dagang mah da teu jejeg ngamilikna sabulan satahun da eta mah digolangkeun naon atuh zakatna zakat tijaroh zakat perdagangan dagang muning gitu dagang sapi dagang domba eta mah zakatna zakat perdagangan anu hitunganana engke dikana emaskeun hargana kadua emas perak ge emas ge nu tara dipake anu sok dipake mah tamat teh dihitung ku Jakatan ngan lamun diteuneun arek hiasan rek lain hiasan tapi tara dipake eta mah hitung zakat upami teu kitu mah upah sok dipake mah teu kudu di Jakatan atawa memang sok dipake tapi nan isrok tah ari isrok mah leuweuheun kitu nya loba meureun galede kitu nya isrok eta tetep kudu zakat cenah kawas lalaki make emas pan haram lalaki teh make emas tak lalaki boga emas dipake padahal lalaki kan udah anting di kongkorong gitu eta wajib zakat eta jadi lalaki mah mutlak eta mah
gimana nisab wajib zakat bab mak ada ge haram ai istri mah anu biasa teu israf mah teu wajib dijakatan eta nakdan sabaraha hitunganana eta teh beda-beda sok akang menak tulisan benang ulama pada rincang baheula kantos pesantren di Jasinga menang 11 poe kita panataran bahasa Arab tapi nan tersep kabur ka pesantren ngalalakonkeun eta tah aya bahasa ge bisa rek ditulis ya. Jadi nu pokok teh 20 miskol. Di mana geus 20 miskol wajib zakat ari hiji miskol teh sarua jeung hiji dinar. Ari hiji dinar inda aimatis salas cenah kitu. Hiji dinar inda aimatis salas 3 gram 878 mili sana ya aya tulisan boga tulisan esok beda-beda berarti hampir 4 gram gitu nya jadi 3 gram 878 mili sok kalikeun kana 20 miskol 20 dinar berarti 3,878 kali 20 kurang lebih eta teh 77 gram 57 mili eta ceuk imam salas da beda ceuk Abi Hanifah mah da sok beda wae Abi Hanifah katerangan cenah teh didapatul maqadir fi ajaibil maqadir upami dirham dirham perak eta mah 200 dirham ari sadirhamna cek dina kitab eta 3 gram 715 mili sok kalikeun 200 kali 7,715 mili sok sabaraha di dia maka 740 tilu ngan baheula kantos deui 200 teh direken 2,5 gram kali we 2 berarti 500 ieu mah 740 tilu teu mantak sok beda-beda upami nu beda-beda itu kanggo kaikhtiatan urang nyokotna nu saeutik hitungan anu saeutik nyokotna berarti komo nu gede nu saeutik geus naon ngaluarkeun zakat ngan upami dina leumpang mah kosor jama geus rasa kosoreun aya anu loba aya nu saeutik ikhtiatna nyokot nu loba dia upami nyokot nu loba mah itu berarti nu saeutik kabawa gitu. Wal muksirat jeung jajadian katilu tanya tadi teh naam sareng nakdani emas perak tuluy muksirat jajadian maksud jajadian teh jajadian nu sok dialap kakuatan pokok makanan vital mun urang malah pare gitu da jagong matara suuk tara tapi lamun jagong dipake kakuatan mah ku eta negara ku eta daerah sami
ngan di urang mah nu di alam kakuatan teh pare lah gitu. Sok sak ton jeung cangkangna mun beas hungkul mah 720 kilogram gitu nya. Oge nu kedah di Jakatan dina tatanen lain anu ka imah wungkul dihitungna teh nu dipake buruh ngala dipake nguruh naon nguruhkeun ngala gacong pake nguruhkeun macul intinya tanu dipake buruh ge eta teh hitung Jakarta da ayeuna mah sok nu ngalapare teh geuning aya sok 10 rantang atau 8 rantang bere hiji akhirnya bisa ngitung oh sekian ya anu ka bimilik teh urang atuh ke Jakarta naonana anu dipake buruh sekian kilo hijikeun ulah nu di imah wungkul kabeh hitung nu dipake buruh ngala hitung sabab eta ge nu urang gitu sabab eta ge nu urang jadi kedah ka Jakatan. Ari masalah zakat pertalianana hak mustahik teh mun dina pare tiap siki ge eta teh aya hak mustahik. Atuh lamun boga saton teh di Jakatan lain sakintal wungkul nu haram teh sakabehanana we. Sebab ngancik hak mustahik tiap-tiap siki lamun can di Jakatan aya hak mustahik. Hak fakir miskin. Wa amwalu tijaro jeung amwalu tijaro barang dagangan eta ge wajib di Jakatan saminggu sataun sakali roris malah zakat mah zakat tijaro mah aya kaentengan dituntut ge zakatna tiasa cenah gitu can nisab can haul nungtut teh balanya sekian pijakatna sekian kaluarkeun untuk kudu akhir eta wae taun bisa dituntut oge anu kedah di Jakatan dina malu tijaroh itu barang anu digolangkeun dijual belikeun sabab ari masalah tijaroh teh malu tijaroh anu taklibul mal bil mal ligor diribhi itu patokanana digunta ganti ditukar tikeur karena ngamaksud bati eta dagang nu dihitung kedah di Jakatan teh hiji modal nu aya kadua barang anu can payu nu can di Jakatan di Jakarta dituntut mah geus gambaran can di Jakatan ke akhir tahun barang nu aya eta teh naon hitung sabaraha ribuan deui sabaraha jutaan deui aya peda aya tarasi sabaraha ini aya lawon naon aya mobil pamana gitu sok jumlahkeun jeung tagihan anu geus manjing bayar bari ceuk syariat pimayareun da aya nu syariat teu pimayareun cara tukang nipu mah gitu tah jadi kumpulkeun modalna batikna nu aya keneh itu nya tuluy barang nu can payu tuluy naon deui hutang tagihan di luar anu geus manjing bayar dina perhitungan waktu bari dimayareun jumlahkeun eta ge kalebet mil utang jadi sababaraha hiji etanya eta sok kempelkeun tuluy hitung ai kitu mah anu teu ditaklibul mal bil mal dagang boga bati pake meuli korsi teu di imah da hayang korsi tong dihitung eta mah
waidan udok bahasana lamun dina Wahab di mana geus dijadikeun banda mah lain malu tijarah tapi lamun meuli kursi maksud jualeun angger itu ngata ke kursina sabarahaeun meuli muning aya marek muning we moal dijual beulikeun ieu mah entong dihitung eta mah pake meuli sawah gitu. Oh nu di dahar jeung dipake tapi nu disebut malu tijarah anu wajib dijakatan nu digolangkeun dijual beulikeun sanajan meuli sawah tapi maksud ek dijual dan arah batina hitung eta mah sabaraha jutaeun kitu nya ke kaluarkeun jumlahkeun berarti modal nu aya batin nu aya keneh dicekel duitna tuluy naon deui barang nu aya tuluy tagihan nu geus manjing bayar bari ceuk syariat pinaoneun pimayareun eta dihitung deh tadina malu tijarah tah ari kawajibanana sabaraha ngaluarkeunana wajibuha rubu usri qimah urudit tijarah jadi saparapat per puluh jadi sabaraha tuh 2,5-nya 2,5% dari itu eta orang jadi tukang dagang dulu aya deui rikad makdan eta ge rikad makdan ge emas eta teh ari rikad pepeneman jahiliyah cenah gitu waktu utuh Mekah atas satu acanang ge da emas-emas kafir teh sieun karampas ku muslim dikubur tuluy kadiana kapangih ku muslim gitu nya eta ngaranna rikad wajib dijakatan eta mah sabaraha 5% nya gede eta mah nya sabaraha 10 oh deui jadi 5 seperlima punten 1/5 berarti lamun menang 5 kilo teh 1 kilo eta mah gitu da enteng eta mah beda jeung makdan ai makdan mah menang gali ti gunung aya gunung emas kitu nya gunung emas tadi Cikonang kayaknya tah aya daerah Cineem parentul saung di gunung eta keur ngagalian emas di mana menang teh gitu lamun teu meunang sakali ngagali kumpulkeun dina sataun dikumpulkeun hasilna aya sanisobeun maka eta kedah dinaon dijakatan komo di Jawa mah gitu Jawa Timur Jawa Tengah gelede emas teh cok modal eta mah pas lun geus adan tapi akara menang hiji dewe nya hiji ah si kaburu bunga nah hiji dewe punten ya pan salat isya cara diakhirkeun ai ku ngaji mah eta mah sunat cenah gitu malah jangan jalma anu hade mah ngabagi-bagi waktu penting teh dibagi 3 seperti lu jang nambahan ilmu seperti lu jang sare seperti lu jang ibadah tahajud cenah gitu auji bi auqati eta dina adjian sok bagi-bagi yajibu Ramadan bihadi umuri khamsati ahaduha jadi wajib puasa Ramadan ku salah sajina 5 perkara hiji bikamali Sa'ban salasina yauman sanajan can aya nu ngumumkeun masalahna saum itu tapi lamun geus sampurna rawah 30 poe
maka wajib puasa sabab ari bulan hijriah mah tara aya nu 30 hiji paling loba 30 paling loba 30 malah rata-rata mah 28 Kangjeng Nabi sajero di Madinah cenah nu kantos kabeneran jejeg 30 poe teh eta teh ngan sataun gitu tak sesering nama 28 dinten atuh cacan 28 ge ari parantos diumumkeun mah da aya istilah ruqyah aya nama aya ruqyah harta ningali bulan da aya alatna gitu kupanon biasa can katingali ge make alat mah jadi biasa katingali dan leutik ge jadi gede gitu kaos kacapanon aksara leutik jadi gede tuh uasanya biru yatil hilal ningal tanggal pihak iman ro'ahu wa in kana pasikon lamun jalma nempo tanggal pribadina wajib puasa teu kudu ngadagu perintah kumaha pasek jelemana keun bae pasek ada pribadina nempo beda lamun jalma ngaku nempo tanggal tapi na jalma pasek eta perlu ditaliti eta mah tapi lamun jang pribadina mana jang pasek tetep jadi kewajiban jang pribadina ngan anu sejena lamun pasek lamun percaya wae puasa teu percaya mah teu kudu puasa lisuha disubuti bihakiman lam yaro bi adlis sahadah ngan lamun teu nempo seperti urang tara nempo tanggal akang ge sababaraha taun aya ka Pabeungpeuk aya ka Cirebon milu ruqyah can kusi ningali sakali kapareng medem wae tapi cek perhitungan palak kongang ruqyah maka sanajan teu katingali ge itu ai cek ahli ruqyah ari cek ahli ngitung geus pimungkinan mah eta teh wajib we puasa adil sahadah sabab aya adil riwayah aya adil sahadah aya saksi adil riwayah aya saksi adil sahadah ari saksi nu dipake saksi nu disebut adil sahadah maka dah lalaki ari adil riwayah mah cukup ku awewe mentak awewe ge aya nu dipake naon saksi gitu. Terutama nama awewe mah dinu tangtu nu biasa kapanggih ku awewe hege aya opatan masalah head lalaki mah tara apaleun malah mesing babaturanana ge tara pati apaleun komo lamun anu headna kakara sabab era kanyawan ku batur kakara malah sok diguntal make anu bujurna mantap rawi hadis ku istri biasa diterima eta mah disebutna adil riwayah beda jeung adil sahadah warabiuha bi ihbari adlin cek jalma nu adil kapercaya itu bahwa tanggal teh parantos aya adil riwayah beda jeung sahadah ngosukin bihi nu dipercaya sawaun wa fi qalbihi sidquhu amla eta mah nu ngadenge teh nu diseritaan ek percaya rek teu percaya da anu ngabejakeunana adil eta terima bae beda lamun beritana lain ti jalma nu naon adil eta mah lamun percaya wae wajib puasa teu percaya mah wajib puasa tunggukeun we awari masukin bihi in waqa'a tuh ngan jalmana teu kapercaya urang pasek kitu nya
maka lamun ceuk hatena mah mun ceuk hate nu ngadenge teh percaya gitu dah, percaya nya pantas ya teh itu yen geus tanggal sok eta mah kedah ini. In waqa'a fi qalbi sidquhu ari nu kalimana wa bisuha bidoni duhuli ramadana bil ijtihad nyangka kana asupna bulan Ramadan kalayan ijtihad hati-hati aya penelitian biman istabaha alai dalika ieu teh geus tanggal tapi rame bedug biasana mah bedug teh sok geus tanggal gitu nya itu anu taraweh urang kitu nya ta eta ladang ijtihad itu lain ladang lalawora gitu aya ciri-ciri malah baheula mah sok ari tanggal teh nyareungeut obor gini dina jalan-jalan dina simpangan teh tadi antawisna aya ciri-cirina tau pami aya ciri-cirina kitu wajib we puasa surutus siha arbaatun sakitu we keun ulah ngadaguan tamat ngadaguan ngapalkeun aya mah jadinya wallahu alam.